Catet teuing ah. Eureun heula duh, lungse geus kolot teh. Anjir, si emak euy, mobilna anyar. Tepang sabaraha poe teh? Gawe di mana ieu, Mak? Ya iyalah. Ayeuna mah alhamdulillah boga mobil digawe di Kalimantan. Ayeuna mah budaya perubahan atuh anak muda lain leumpang wae. Geus mulai sombong tah si Emak Marabik. Karek boga pakaian sakitu, Mak, meni sombong atuh. Ih, lain sombong anak muda. Pan ieu teh kahirupan teh kudu jadi motivasi maneh. Nya mah, Mak, euy. Kudu jadi motivasi hirup teh, Mak. Tapi da euy di tempo-tempo mah asa teu percaya urang mah euy. Nya nya atuh, ulah percaya ka urang mah pamali. Kudu percaya mah ka Allah. Ih, maksud teh heueuh na Mama, urang teh da kudu percaya ka Gusti Allah, Mama. Ieu mah urang mah percaya ka emak lah. Teu percaya urang boga mobil alus kieu mah moal lah, mah percaya. Eta mah rek percaya heug teu kajeun. Ngan buktina ieu mobil keur disarandean ku emak. Nya na Mama, percaya urang ge, Mak. Eta mobil teh keur disaranean ku emak. Tapi Mak, yo sebagai bukti mah, mana cik mah urang nempo kuncina? Kuncina, heula. Oh, di ditu mah tinggalin di ieu mah na palang dada anak muda. Dina palang dada cenah. Asa beuki teu percaya urang euy. Ah, karep teuing rek percaya jeung henteu nama. Membukuh nama. Mobil ieu keur disarandean. Punten, Mak. Mobilnya pada diangge, Mak. Punten nya. Mangga. Punten nya anya. Mangga, sok mangga. Kajang. Terus. Ternyata itu mah mobil batur, Mak. Cenah mobil emak ih. Ulah kitu, Mak. Awon, Mak, isin. Ah, atuh anak muda, atuh urang teh ngalamun we saeutik mah. Amin-aminkeun atuh ku maneh teh. Garayang aing ngaminkeun kieu mah. Lik. Tidak kayak ngaminkeun sakitu-kitu wae meni embung. Buat edan. Cih, pemandangan teh ieu halus kieu di bawah laut nagen biru kieu ka Cida. Anjir, jeung anyar sebajing sadeui eta ih aing. Ah sampeurkeun urang. Bos, keur naon tuh di dieu? Anjir, ulin wae eta saha bos awewe anyar. Sia mah. Ek naon sih ka dieu atuh jor-jor ka dieu maneh. Aing mah ganeng nya ulah dibejakeun yo. Jih, emangna bos unggul kitu nu ulin? Kan urang gen ulin. Yo, hayang aman mah nu kieu. Sia mah hayu we duit jeung duit atuh duh aing mah. Kalau jor-jor ka dieu tuh maneh panglima. Ieu geus ganeng ieu. Tah kitu tuh bos, aya hayang aman mah. Kalem moal bejakeun ieu ka pamajikan mah. Sok lanjutkeun nya bos areta. Tah, jeung awewe anyarna. Bye. Panglima. Ya, manggil si Ata. Duh, si Anya. Teu terang teh. Ya, Panglima, sok sing jujur. Di mana si Aa? Ke kuda teh di pesian artos ya? 100.000. Alah, ieu mah geuning. Gede euy duitna 100.000. Oh, teh, dengan si bos areta. Tuh aya tuh di ditu tadi mah jeung awewe anyar keur ulin. Lah, nu bener Panglima, lo sok kabohong sia teh. Bener teh tuh di ditu tuh. Di mana? Tuh di ditu tuh jeung awewe anyar. Oh, nya geus ya. No, Ya. nya. Yuk. Nonya teh. Oh, itu. Saleget teh bener yang si Cecer teh euy. Samperkeun ah. Oh, kitunya kelakuan teh sia teh. Ngomong ka urang arek kalalauk tapi kalau ngalah awewe yang si Cecer dia. Balik sia teh. Uun bade uih, abi bade uih. Balik sia teh. Hayu wae jeung si Cecer nganyeri wae urang. Kelakuan teh nya. Balik sia teh. Hayu wae nganyeri wae urang, lain ngabungahkeun urang. Halaka wae ulin jeung awewe saja. Bos. Nah, saya teh, Bos. Nah nyebut ka aing nyase, pan aing cicing di dieu ge nyase. Aya naon sih? Iya, Bos. Urang teh rek main tuh di ditu ayeuna main band. Kan tukang drama teh, Bos, drummer urang teh. Paranas tiris geuning, Bos. Jadi tuh bisa main. Yo, maksud urang ka dieu teh. Oh, Bos cenah aya beja bisa main drum, Bos. Bantuan atuh heula. Oh, main drum. Yo, anak muda main drum mah. Kecil. Saya mah manahna main drum mah. Heula tuh ayo buru, dari main keur deui. Oh, hayu atuh. Tukang cek sound, Bro. Ayo. Bos, tuh itu drumna, Bos. Oh, sok lah gampang main drum lah. Aing mah manahna. Besok buru. Iya anak muda. Nu kieu mah gampang anak muda main nu kieu mah bari peureum aing mah. Heeh, syukur, Bos, bisa mah. Soknya urang gitar, oh, Bos ngedrum. Sok buru. Anjir, si Mas Areta main drum. Emang bisa gitu, Bos? Cih, nah kasia kalah ngaledek panglima. Hayang ditakok ku aing ku sitik drum. Ente, Bos. Ente. Heureui. Nya sok enggak. Drum main. Geus, kakang ngerakeun para sia di panggung. Geus buru. Bos,
bos heula nya mainna di kodean kok bosnya tidak. Oh, sok 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 Oh, sok. sok. Hop. Cih, nah siapa menyebut hep? Pan ku aing di kodean kehet. Tuh, lain gitu bos kodeana. Anu biasa nih, nu biasa kode. Sok burunya. Ade. Panglima, geus siap maneh? Siap. Bos sok bos kodean buru. Siap. Hop. Aing mah naon di atuh anak budak ku aing geus di kodean ieu teh. Aing mah cenah bisa ngedram. Itu can lebaran bos, kalkangan mulag atuh. Itu main band, ngedram bos, ngedram. Maaf atuh maaf anak budak. Yeuh, anak budak. Ieu mah apa urang yeuh ngedraman. Kuncina tina naon ngedraman anak budak? Duh, eta kakak leuwih ngacaprak si bos. Bos, itu drum bos, lain gitar ku kuncian atuh ieu drum mah. Cenah bisa ngedram. Ih, anak budak. Yeuh, urang mah bisa nage ukur ngadulag anak budak. Aing kaeraan ieu mah ku penonton, cenah bisa ngedram. Panglima, bisa lagi ngadulag cenah lain ngedram. Aduh, kumaha tuh ieu? Nya cek aing. Mau aja mah goreng patut kieu. Tadi kan kok nyarekan ka urang. Cih, nah siap panglima ka aing nyebut goreng patut. Koplok teh, teu sopan pisan. Gua atuh ku sia we tata lah. Cih, kalkan ngambek si bos. Siap Panglima ah, aing mah. Gerakkeun tuh dulu penonton tuh kiloba. Aduh, aing. Cina aja jadi ka aing anak budak mana mah ih. Ngaku-ngaku bisa dasar kolot begug. Sia, kehet budak bengong goblok.